Keluarga pasien saudara Uten. Ya, iya Pak Dokter. Iya Pak Dokter. Iya Pak, abdi saudaranya Pak. Lemur. Kondisinya gimana itu dokter? Pak Dokter, kumaha itu saudara saya kondisinya Pak Dokter sehat. Kumaha selamat dokter, panjang umur gitu. Cicing halak tuh Den, kan bisa dijawab kata ke dokter. Kami dari tim medis telah memberikan yang terbaik kepada pasien dan harapan kami juga sembuh. Berdoa saja semoga pasien cepat diberikan kesembuhan dan mudah-mudahan hasilnya yang terbaik. Amin Pak Dokter. Itu gimana, sudah tertangani pendarahannya? Sementara ini masih kita menunggu dan nanti hasilnya setelah 3 jam ya Pak. Abdi tiasa ke dalam Pak Dokter. Sementara ini Bapak Ibu tidak bisa untuk masuk dan kami berharap Bapak Ibu sabar dan terus berdoa ya. Iya dokter. Cukup ya Pak, terima kasih. Iya terima kasih dokter. Kami berharap anak kami di dalam ada kesembuhan. Iya itu harapannya Pak ya. Iya Pak, ya Bu. Terima kasih. Tuluy dokter ngaleos di tempat-tempatan leles harempoy joy urang euy. Mahaji nepotina panto kaca turta urang geus sarua ningali. Ten, ya Om Ten. Kalangan ku hordeng tapi setengah badan si Uten kaciri ku urang keur ngagoheh dina ranjang rawat. Ten sing cager. Ya Om. Ten sing cager ten. Ya Om ten. Kedeprak aturan teh ngedeprak teu bisa kumaha joy. Sedih kacida ningali si Uten anu keur ngagoler ngaluhureun ranjang rumah sakit. Ngeus Den, diuk deui ya. Ya. Maji. Diuk deui lah ditinggalian wae atuh. Moal nanaon Uten Bapak? Moal, kapiap-piap ka dieu lah. Diuk di dieu. Pak Haji Hamid negerkeun urang duaan, tapi katingali surat mata mah haji manusia kitu nyaahna ka Uten. Lir ibaratkeun ka incu tawa ka anakna. Tuluy urang geuk diuk dina bangku nu geus disadiakeun ku rumah sakit. Pok atuh Pak Haji Jumalita. Kela Den. Cek Deni tadi ulah dibahas, tapi dah kudu dibahas sebenarnya mah. Pak Haji dek nanyakeun ka Deni. Hari kamari teh panggih teu jeung bapana Uten. Tepang Pak Haji. Tepang. Kumaha cenah ngomongna teh? Nyebatkeun ge ditaros ku abdi. Mang, kemana cinta si Uten? Pokna teh teuing diakan kulunung cenah Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Malah mah kenungtun sepeda ramana teh Pak Haji. Pokna teh rek diical cenah. Duh Pak Haji, maha tuh Uten Pak Haji. Kan bae sing cager. Sing rahmat salamat. Tuhan Pak Haji. Nggak disugen mah abdi teh cenah danaon Pak Haji. Uten hoyong damang Pak Haji. Tergunem catur kitu teka nyahoan datangna aya nu unyuk salam ti tukang. Teu apa kurunyungna nyaho-nyaho aya gigireun urang we jeung Pak Haji. Pok atuh aya salah seorang istri anu unyuk salam. Assalamualaikum Pak Haji. Ning eta. Neng, yap gelis yap. Yap ka dieu. Kumaha damang cu. Alhamdulillah Pak Haji. Siapa Haji? Ieu Den. Si Neng ieu teh anu nabrak si Uten. Cicing naon jeung rejel. Bu, ibu metek. Ibu karena marah. Nges heula cicing.
ngapunten abdi datu sengaja sareng atas nama ruas abdi oge. Cek eta istri manehanana bari jangan deketan ka Mah Haji. Geus kitu Mama Haji atuh bari ngusapan ka urang pok cumarita. Den enggeus kan bae. Dan bae si Neng ieu teh tanggung jawab karena segala rupana. Tuluy ngareret ka hiji jelema saurang lalaki di tukangan istri eta nu tadi babarengan datang ka dinya. Urang melong ka manehanana samar kalayar urang inget-inget eta jelema jeung ngarasa asa wawuh ka eta jelema nu datang harita. Aa, ieu teh supir abdi. Cek hiji istri eta barejeng melong ka urang. Supir ibu ieu teh Bu. Muhun supir. Si supir ieu Bu nu nabrak. Sanes abdi nu nabrak mah. Da mobil ge dipayun teh dicanak mobil anu di bumi a. Terus gitu urang melong deui ka salah sahiji lalaki eta barejeng nginget-nginget saha eta jelema nu sabenerna urang asa wawuh ka manehanana. Bu, abdi asa kenal ka Ijami Mang Dadang kan eta. Aningan kenal. Tetangi abdi, Bu. Bila Mang Dadang. Nges den naon cerik deui ai Deni kunaon atunya. Da KBG sedih Den di dieu teh. KBG hariwang. Tahan atuh Deni da lalaki Deni teh. Cek Pak Haji harita barejeng usapan ngaletak-tak urang. Mang Dadang kan? Eta Mang Dadang kan? Mungkin sami namina sareng abdi. Kenal sareng ieu. Kenal Bu, ieu tetangi abdi. Mang, abdi mah da inget keneh, Mang nu tiala dagang es kan Mang. Sanes. Abdi mah wawuh keneh ka Mang, eta Mang aya cirina kan dina celi. Mang tetangga abdi kan. Mang Dadang kenal sareng Adeni. Ento Bu. Teu kenal. Nami panginten sami, sadimak sareng abdi panginten abdi teu kenal sareng anjeunna. Cek eta jelema manehanana ngarasa teu wawuh ka diri urang, padahal urang antep tur tawawuh ka manehanana. Eta Mang Dadang tetangga urang, babaturanna Mang Acep bapana si Uten.